Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa tepang nangudoi sarang simkuring Mang Oleh dina dongeng Sunda anu genah mernah oge tumanina. Danget ayeuna simkuring sejami dangkeun deui raskeun deui hanca dongeng Sunda nu janten judul Jaka Suhanta episode ka-11. Mugia ya dongeng teh janten panghibur kana kalbu oge pangbawarah kana manah. Yah pemirsa supados teu meeting hayu urang nagukeun sasarengan kumaha jujutan carita ngeunaan Jaka Suhanta episode ke-11 ieu teh. Yuk mangga. Salila lampah si Jaka Suhanta jeung si Tapak anu geus nulungan ka si Jaka Suhanta. Ini anteng kali cok ngobrol saja jalaneun teh. Teu malire geus teu aya rasa kasieun dina hate si Jaka Suhanta ge. Bisi panggih deui jeung nu tadi si Ojat CS atawa rek aya babaturan si Ojat CS oge. Ayeuna mah hatena mah geus regreg. Henteu aya rasa kasieun. Malahan mah bunga. Kusabab ayeuna manehna bisa balik ngajug-jug ka imahna bareng jeung anu geus nulungan ka manehna. Mang kan Mang Tapak teh ya kan cek si Jaka Suhanta bangun anu kararagok mainna teh. Erek ngomong kasih Tapak. Aun kitu Jang. Kumaha cing ngomong atuh. Ulah kararagok kitu sok ngomong. Cek si Tapak mehna teh. Bari nepak deui kana tak kencana si Jaka Suhanta. Aing Mang iya kan amang teh kan loba nu neangan lah di Paguron Batrawali. Iya makan amang teh kan tadi amang teh nyebatkeun teh bade ngiring heula ka ten abdi pan mangnya tah lam amang kan nyurigakeun nya Mang. Cek si Jaka Suhanta bangun anu sieun karagok era jeung pacampur ku bingung ngomongna teh. Ai si Tapak ngadenge si Jaka Suhanta kos kitu nyerengeh bari pok ngomong deui. Kalem Jang. Amang geus boga carana supaya amang nyantai di teu ujangna. Anu ngaganggu gampang. Kege ujang bakalan nempo sorangan. Kalem Jang, kalem. Cek si Tapak bari nanangkeun si Jaka Suhanta supaya entong bararingung kos kitu maksudna teh. Teu kudu bingung. Kusabab si Tapak teh lain arek ngariweuhkeun Jaka Suhanta maksudna mah. Atuh aya kitu mah. Kan amang teh kan loba non neangan ya di Paguron Batrawali. Jadi teu ngacurigakeun ke kan meh jongjon gitu kan ka amangna jongjon ka abina ge jongjon mege wae ieu non aktivitas sapopoena Mang. Jadi nya kitulah Mang. Ai amang ngarti mah kumaha carana mah. Nya Jaka nya kitulah Mang lah. Cek si Jaka Suhanta mehna teh. Bari garo-garo teu ateul kana cungculungan irungna. Kalem Jang. Kege ujang maka ieu. Tuh tinggal ditu aya nu pangisi lembur. Kadi Jang. Asup lagi kadi
ka kebon ieu lah. Cek si Tapak meh teh bari ngabenyeng tak-takna si Jaka Suhanta. Aya mang. Naon? Nya ka dieu Jang, ya. Itu bisi kan cek Ujang bisi ngacurigakeun hayu ka dieu. Amang rek nempokeun ka Ujang. Cek si Tapak meh teh ngomong kuas kitu bari kuat-kuat asup heula ka kebon batur. Aya anu di sisi jalanan eta. Mang naon? Tingali Jang. Het. Tekung sila. Aya hasup keluar tina awakna si Tapak. Warna bodas hasupna teh. Tekung silila eta hasup teh ngabulen karena kabeh sakujur awak si Tapak. Kira-kira aya kana 5 detik. Telila 5 detik mah. Tungtung nate si Tapak teh ayeuna mah geus salin rupa. Geus teu make taragos warna bodas deui, geus teu make dudukuy deui. Jeung bajuna ge geus ganti ayeuna mah. Jadi ngawujud hiji lalaki. Hiji lalaki sakitaran umur 40-an ka handap lah, teu nepikeun 40, 30-an gitu. Nu erek ka 40-keun anu kasep. Kumisna saeutik. Awakna semu coklat tapi teu coklat teuing. Bukna we satak-tak. Nya ge katampong geus umuran tapi kasep. Si Jaka Suhanta ningali fenomena kawas kitu main teh. Leuwas ngajenghok panon buncelik. Bari tuluy ngomong. Samang nah aja jadi robay gitu mang anah nah eta kemana tergos tadi duduk jeung acukna nah mang jadi Robi anak mang cek si Jaka Suhanta mah teh bari nyabakan kana bajuna si Tapak saking kureuasna saking herana karena tadi kejadian anu katampo ku manehna. Geus ganti atuh Jang. Make ilmu salin rupa Jang. Jadi ieu make wujud nu sejen Jang. Jadi moal aya nu ieu moal aya nu curigaan mah Jang. Beungeut amang nu asli lain ieu Jang. Tenang. Biasana amang sok pake taragos jadi mau apa ya nama awang teh si Tapak teh ya tah enak mah Jang ayo orang ka jalan deui naon di kebon kawas nu nyinaon wae. Cek si Tapak bae main teh nyurungkeun kana tak-takna si Jaka Suhanta supaya keluar ti kebon eta deui. Antukna dua nana teh keluar ti kebon muluykeun deui lampahna nuju ka imahna si Jaka Suhanta. Suraturaes patemalan da keur usum halodo. Tapi dah halodo ayeuna mah henteu kawas halodo baheula. Ai baheula mah halodo teh halodo bener gitu. Suraturaes teh kadengnyana nandakeun pisan. Ai ayeuna mah turaes hujan nya gitulah meureun akhir zaman. Manuk rarecet keneh ting sarada jeung wanci ge masih keneh nujukeun masih keneh beurang teu can sore encan eta dua manusia anu lalampah teh
tunggu nama nepi kat hiji imah anu pantona geus semplak anu ngan diturep ku triplek urut nya lain sasado ya teteh si Jaka Suwanta jeung si Tapak. Nah nyamang bumi abdi mah can ge beres si Jaka Suwanta teh tuluy main teh ditepak ku si Tapak. Dari pok ngomong si Tapak teh ka si Jaka Suwanta, Jang engke ulah pokokna mah indung Ujang ulah apanya ngaran mang teh si Tapak ngabohong weh ka indung Ujang mah sebutkeun weh saha lah nya Mang Edi atau Mang Juhro atau Mang Dudu bebas lah kumaha Ujang. Jajangnya cek si Tapak main teh ngolingan kasih Jaka Suwanta supaya entong ngagaroan ngaran Tapak-tapak salian ka diri manehna. Siap Mang, siap cek si Jaka Suwanta bari ngacungkeun jempol kasih Tapak. Tah kitu nya jadi Ujang rek ngagoron saha ka Mang teh ya puguhkeun buru saacan asup katen Ujang ya saacan asup ka imah Ujang. Pami di landihna Mang Edi kumaha Mang tos sawios cek si Jaka Suwanta main teh mere ide kat si Tapak. Nya sok atuh lah goreng oge bae sok atuh sok Mang Edi tenanan Mang Edi. Ujang ayo orang asup ya jika nanti indung Ujang ngambek ya yuk asup cek si Tapak main teh bari nyurungkeun tak-takna si Jaka Suwanta supaya gawat nepungan kana jadi indung si Jaka Suwanta kusabab si Jaka Suwanta teh geus lila di luar telila si Jaka Suwanta teh tuluy main teh muter asupna lewat pantau pipir imahna ai palang asup katempo indungna binining keur emblok dina golodog bari nyaliksik kana boukna anu dirumaikeun. Pas kitu si Jaka Suwanta teh ditanya kuno jadi indungna binining. Meni lila-lila teuing Ujang. Eta irung kunaon deui Ujang? Aing kunaon deui Ujang? Aduh, meni mata ngahariwangkeun. Kunaon eta? Cek binining anu tungtungna mah cengkat tina diukna nyamperkeun ka si Jaka Suwanta anu keur ngasongkeun jingjingan menang meuli ti pasar nyata meuli Bang Bodas jeung Laja jeung ngala iwung teh emang gak bisa teh saleda tadi cek si Jaka Suwanta main teh ngabohong kana jadi indungna embung manehna teh embung mat ngahariwangkeun jadi indungna lamun manehna ngomong sajujurna mah no benar lain pedah aya nu jahat kan nya deui ka hidup hanta no benar henteu bohong eta teh cek binining maena teh bari kerung nanya kawas gituna teu yakin yen si Jaka Suwanta kawas budak leutik keneh manya gitulah di Soleda teh bukan kagetihan kawas gitu jaba geuneuh deui itu can ge acan si Jaka Suwanta pok
aya hiji sora nu ngilu maheran ngomong ka indungna si Jaka Suhanta. Itu ce iya mah si Ujang Hanta mah eta kagebug ku kuda lumping tadi teh apanan aya karyaan kan kuda lumping anu hajatan KTJ yeu lalaena nah ku abi tadi tulungan we diubaran nganggo babadotan. Teu kunaon cek teu kunaon ieu mah da mah ku kumaha cek eta hiji sora anu eta teh sora nasi tapak mamilu ngomong ngadenge terus ora kos gitu antuk nama binining teh nya percaya da si tapak ngomongna bari ngayakinkeun meni yakin beungeut teh henteu katempo aktingna nyangga satai kitu mah tapak Jaka alah salah nyebut mah teh mana pang mawakeun itu tuh coetna dipipir mana ngomah emak tah laluhureun ember marek ngarendos aduh iwung lapar emak teh Ujang sugan teh ka mana wae Ujang dope ieu teh saha cek binining mah teh bari imut kasih tapak abdi mah Edi cek tadi we ningal ieu barangkali cek KTJ ku kuda lumpingnya kusim ku abdi tadi tulungan we da karunya tuh meni keluarga teh di pasihan di landongan ku babadotan cek tadi teh Edi abdi mah cek si tapak mah teh ngabohong da geus kolingan ngakukeunna ngaranna Edi sanggeus kitu mah waktos nasep pamiarsa cag urang teu heula ngeunaan Jaka Suhanta episode 11 dinten ayeuna engke urang penak deui sareng simkuring dina kalajengan episode Jaka Suhanta hapunten pisan kana samudaya kelepatan utamina mah kana sareosan simkuring anu masih keneh lepatna punten ya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga